Pasihan jalan ngapunten pisan kasadayan para tatamu sadaya ngapun. Mohon maaf ya Pak. Jadi sebelum ijab kabul itu marilah di binti Irianto dengan mas-teman tersebut saya tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Martabat yang agung pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official. Pada kesempatan kali ini saya berkolaborasi bersama Dara Sunda meliput suasana pernikahan Neng Mela ini sahabat ya, di Kampung Padahurip, Desa Sukaraja, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Alhamdulillah ya, ini berjalannya pernikahan Neng Mela sangat luar biasa, begitu megah ya. Oke, seperti apa sahabat kisahnya, simak terus video ini. Teh itu nu nikah teh saha teh? Sepupu saha namina teh? Adit. Adit. Sareng si Neng teh istrina? Iya, Kirang terang. Teh mah itu bibina berarti ya. Sederek kolehnya, sederek. Doana tuh teh kanggo panganten teh. Doanya buat pengantin, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Oh, yang terbaik. Yang terbaik banyak. Sareng teteh saha itu? Teteh Neng. Teteh. Atuh nu nya teh nya. Senyum ibu, senyum. Ditampi ibu. Tampi, sak tampi ku ibu. Salin. Salim bu. Salin. Tahan. Tahan ibu. Tinggal ke dia bu. Tinggal ke dia, tinggal ke dia sekali. Pak Boy. Mau kucing di warung tadi ya? Mau kucing di warung tadi. Kata Nabi, kaale, kapalnya kaale. Pasihan jalan ngapunten pisan kasadayan para tatamu sadaya hapunten kawasan Jakarta. Ya panganten restu kieu soalna teh ya panganten pameda. Hayang ningal permaisurina. Alhamdulillah. Mangga pasihan jalan. Ka panganten bari teuing hoyong deui teuing kabitaan. Awatos ka bapakna apa? Tas repot. Mangga kada.
kersana pun paman calon panganten istri kersana AA Dedi Badut di aturanan di podium mangga diantos kasumpingan. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Lamun dipayun hayurang sami-sami manjanjeun puja puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya Pak. Ya, mohon maaf. Jadi sebelum ijab kabul itu marilah kita awali dengan membaca istighfar terlebih dahulu karena kita sebagai manusia tentunya banyak kesalahan dan kekhilafan. Dengan istighfar tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada kesalahan-kesalahan kita dan semoga apa yang diniatkan oleh kedua mempelai ini semoga dicatat sebagai amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dengan istighfar Pak ya. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Krishna Aditya. Ya Krishna Aditya. Nugraha. Saya nikahkan. Kepada engkau. Anak kandung saya. Yang bernama. Ella Setiawati. Dengan mas kawin. Berupa emas 8 gram. Ditambah alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mela Setiawati binti Irianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Barakallahu lahuma fi aqdihim Allahumma alif bainahuma kama alafta bainatina wal ma wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama Inna Ibrahim wa Sarata wa alif bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah az-Zahra Allahumma alif bainahuma mahabbata wal widad wazukuma natla salihah minal banati wal aulad hatta yaronal asbata wal ahfad wa wasi alaihima minarizqil halali ma yakun lahuma kifayata wazad wahpadhuma min makayidil khalqi azmain wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Kasadayana wabil khusus panganten baru oge ka panganten bari. Mudah-mudahan sing kenging predikat ya Allah Subhanahu wa taala predikat anu sakinah mawadah sinareng warahmah. Panginten kanggo acara anu salajengna saparantosna beres antawis panginten sarseratanana dilajeng engke kana sungkeman ka dua belah pihak orang tua. Atas nami panginten panganten baru
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mela Setiawati Aa anu ayeuna Lasa janten caroge nyanggakeun ka Neng Mela Setiawati ieu mas kawin mugi ditampi mugi ku Allah Subhanahu wa taala jantenkeun amal kasayan oge kabarokahan dina rumah tangga urang. Aditya Nugraha Abdi Nanti karena ia mas kawin mudah-mudahan non anu dipasihkan ia sini jantung kasayan oge kabarokahan dina rumah tangga urang. Alhamdulillah sukses. Kita diteraskan Bapak ieu mah. Salam. Tim Abadiah sok. Mangga. Kali ini bertatapan. 1, 2, 3. Nah. Duduk neneng mandiri giring di pengen giring pengen sendiri kan sama sayur mau sama sate dia kan sama sate ya sama neng
dua saksi di pihak pemegang, sareng saksi di pihak ayeuna panganten istri supados sing dipasihan kajembaran manahna. Oke, panginten sing tiasa kanggo panganten baru istri, mudah-mudahan anjeun hidup sing tiasa taat kanu janten saroge. Nya kitu caroge panginten ulah rasa aing dan saroge, tapi sing lair Aisyah kanu janten ayeuna bojo anjeun, mudah-mudahan saigel sabobo sapihanean dina ngalaksanakeun rumah tanggi. Aduh tuh, nah tuh satena tadi tamihan deui. Hiji cekap. Aduh tah ieu. Amplopna sagede kan. Jinggolna hiji. Aduh. Ieu teh sareng asaha ieu teh. Opang. Opang, oh opangnya. Lapar opang. Lapar radang awet. Atuh satena hiji gini kan. Tapi abi ieu di Cipasang. Oh tepi. Mohon sahabat sok. Diajang geura tuang heula. Aduh, mana domal. Amang tuh cenah. Kapar emangnya? Aduh, malah. So, dilajang. Sing wareg, sing kekengingan. Amin. Nu penting barokah lah. Amin, amin. Da mama tukang gawe mah teh sadungkukan. Itu cacanakan seserahan ya itunya. Mohon, ieu mah sadaya. Penting aya nu gapleng mending malandung. Kita acara saweran dulu ya. Kembang melati penyambuan selengit manis ngadalinding campaka lukarek mekar mapaesan taman cunduk waktu nurahayu liti wanci numustari ayo baca ti pangeran ngadapuk ngajadi hiji di luhang para sepuh gelis asih disakseni palawah geni ngariung sami karumpul tinu cakeung tinu tebing tidur Cek teh.
Kumaha sagepok. Pegelis asep anak king kadede ibu jeung apa regapkeun ieu pepeni gelis teh tos cunduk waktu boga pa nutan sajati lalamina ayeuna mangkeun kasaksi ibu ngedang kan amanah gelis asing bawa tidak dina ngalakonan hirup sajeroni laki rabi ulah ngapi rumah tangga jampen teu aya deui malareteu nyerang pasenda gelis asing sing pada bersih hati lakuning jaman jujur tos pasti mau salah deui beris pinanggi kabagjaan sabalikna lamun sulit sok timbul kacangacayaan gelis asing kanikmatan moal panggih pidu anak para sepuh maju hidup katungsi laksanakeun piwajana jeung sasama kitu deui sing bisa silih eledan gelis asing silih api silih geuing mun tapis ngatur di dapur resik di jero bumi rumah tangga pasti batal iwal eta kadalali anu palus budi parangi kasasama hade budi supaya salametang tung sehat lahir sehat batin lakunan tunulima sangkan teput jiwa diri kumar kanggang karingrang gelis asih binara asih yang witi panutup ibu mihatur kauis kadedeh hati kasih sumawona geras singkir tiki wari prakwaramun rumah tangga gelis asih anu di pirido Gusti amin ya robbal alamin mugi Gusti danang tayunan sok teh garawurkeun kapalin dia atuh kapalin dia mana ya kalau YouTuber mana Bang Tani aya gepok gepok
membeli ayah kulkas, ayah motor ya. Katanya karus-karus. Kene di sini. Naik awun pan. Awun gede. Awun Iya ya, nah yang menampar. Awun gede. menyawet casan. Akhirnya yang anu beureuh. Yang anu beureuh. Kali ngokean cenah. Nyawerna. Anu nyawer mah bade ieu ngalungkeun cenah. Bade Anu ngalungkeun. ngawurkeun nama Tara kawen. Ada nggak kali? Ate nuhun mama. Alhamdulillah. Iya ka operator teu acan atuh mama. Kayak saurna teh nyusuannya. Oke, insyaallah. Atos teh acan taburna. Alhamdulillah. Acan atos. Kanyaah. Upami atos manganya pangantena urang alihkeun deui. Mangga panganten. Jagung tuhur banangun anaking mabake sungking cikur jangkung pamuraan anaking mang paralaya teuing tutut gunung keong rama sumangga mah panganten urang ka bumi sok coba kali atau Ustaz pangan acan masih kena seueur Seueur kene. Makanya teh kanyaah. masih kena seueur sok ku awurkeun we tong satana teh ka hilir mama nu nyawe teh mobil macet mohon dah sama sebagai aya nu kenging aya kupon di aya. mama aduh mah Yang nukes. Neng, bade di mana ngadampalna paling dia coba ge. Dia eta mah kahalangan di rumah. Tukang son cenah geus sawer tuh komen. Dia coba ge. Oh, YouTuber menang mie. Atur nuhun nya sing kagentosan langkung tinu dipasih. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok coba ge ka dieu. Di mana nya ngadampalna di dinya kitu. Di handap heulanya kageun. Aana di handap heula. Neng paling dia calik. Mayun hari itu pasti ada. Apa di mana? Di mana di dinya? Di dia. Dia. Di paling dia. Gitu. Kela. Di mana Uci? Iya di dampaknya kasep dugi kapupusnya kayak orang eta. Sok angkat sampean kayak tidak banyak orang etanya 1, 2, 3 cerita pupuskeun angkat sampean anak. Alatna teh acan. Alatna pupuskeun. Alatna angkat sampean anak kukeun. Tah gitu. Wasum neng sedih kan kucuran. Kucuran masuk. Ketik we angkat sampean urang lancar. Sana ada. Kita mau ayo ngabejaan langsung ngegeleuyeung serangan. Diajarna ngapoe teh diajarna. Lancar. Semoga ini kan cali kalau bagian. Kita sudah. Semoga ini orang buka pintu di pihak pengantin pamegel di rubuh dan gantung. Bojong kang pupu jani ngati panto enggal gera buka atau sah urang pajong parantos disahkeun ku hukum nyicingan perintah agami ngumponan kaislaman disaksi di kaum urang nikah parantosa hirup umbuh sauyunan anu resmi ancrukan sugamaan sakedat junya semoga ina kagol ti pihak istri ngaturkeun kabingahan kang tos nyumpanan janji
patokang tinagama bingataya kengabanding ti lahir dugi kabatin sumangga sim abdi tumut ayeuna panto dibuka masrakeun ragajeng nyawa nanging kadang ucapkeun sahadat sepengan mastakan maka diatur mereka ada sepengan mastakan awas sahadatnya kurang ada cukup sok calik di dalamnya sok Palorisena rupina sawer cakapuin gugi tadi hapunten anu kasuhunya dari ausada yana marginalami kawatos